ya aing mah. Beresna can aya keneh. Geus da sertifikatan angger keneh aing mah. Paringung kieu teh. Sugan we lah aing nawar lah aing keur butuh duit kieu teh. Aing mah. Mang, dinya cenah bingung jeung atoh deh. Salah lieur urang mah ningalina teh. Kieu Odin. Naon teh bingung mah aya ku bingungna atau mah aya ku atohna urang teh. Itu teh yeuh rek ngajual harta aing teh. Geus disertifikatan atuh geus komplit surat-surat mah, tapi can aya aing nawar teh. Lieur pan ka urang ge atuh. Nah, asa bingung aing jeung tanah geus disertifikatan aing. Ongko atoh, kok bingung? Naon atuh rek dijual teh di dinya? Heuh nya eta anu sertifikatan jeung tanah teh. Taneuhna saboboko sumur dengan sertifikatan. Sugan we atuh aya. Wah, edan di dinya. Aing nya eta lieur, can anu mayu-payu keneh. Sarua lieur asing teh. Matun. Weh, Pada nek nanya, ya naon sih? dia sok laju bola tara. Oh sok atuh komo ieu penonton setia atuh sep. Anjir, gaya euy. Apa di dia? Berarti kos urang di dinya Oh, mah. sarua atuh kitu mah. Naon ieu teh leureum asal rame kieu euy. Dan. Gimana di biasa. dinya? Keur ngomongkeun bola. Oh, gitu. Oh, mesti mana di dinya? Tadi tukang suling dia teh ninggal jadinya asal rame juga teh naon. Oh, gitu. Heeh. Biasa we pan keur usum bola ini Oh, teh. Karena sia aing keur sare diganggu koplok sia. Aing kaganggu ya. Oh, ampura atuh ieu. Ampura atuh apa sugan teh keur sare. Sia jadi aing lieur ieu teh. Kaganggu. Sudah teh ngojek euy. Henteu aing teh ngojek. Lieur. Lain mah. Aya di dinya sok laju bola tara. Nyosok atuh urang mah. Oh, gitu. Cing matun. Pajakeun dinya tadi cenah sok laju. Oh sok komo ieu mah Aya di dinya resep bagian naonna we? kanu pemain bola. Heeh. Ieu mah geus pasti ceuk ieu mah resep ka penjaga gawangna. Masalahna mah moal kabobolan mun aya penjaga gawang. Bohong. Ade lain bohong. Aya di dinya. Ada orang masep euy. Resep ka sayap penyerang tengah. Ini kok sayap wae sayap. Goblok. Jika urang yo atuh. Naon di dinya? Naon di dinya kan? Penyerang tengah atuh tukang ngagolkeun. Nyerang tengah pembagi bola bodor. Cing Oh, aya gitu. apa? Ari Mang Udin kanu naon resepna? Urang aing mah enteng we. Naon sih? Jadi wasit urang mah. Nah, jadi wasit. betul jadi wasit. Tengah-tengah urang mah atuh. Kunaha? Iya. Pan aya wasit mah sok aya dengdek dengan berat sebelah. Ciga Kang Jut si Itot. Neng, kasate pamidi ku ada ajak ameng. Nyakar satu ameh teh jenuh di bumi wae. Ya tuh hari kita main anjing puasa berkebuminya. Terusnya ada jalan-jalan awas mengapuku. Ya mau atuh neng demi kabogos semangat. Pada anu ka mana kita aing? Eta neng kan caket ya kebun binatang. Aduh, bari nyarikeun asam di kana. Aduh, ini taiga neng mah Kamarana itu barudak babaturan ngadenge si Ajo digawe teh di Purwakarta cenah janjina we ngomong kosna heueuh 3 minggu ayeuna ditutungwan teh keun aya keneh wae Asep biasa aya nangkring ka dieu ayeuna mah eueuh di jelema Assalamualaikum. geuning geus di mana waalaikumsalam Set aduh Tengah aja ka dieu, Pan. oh nya sok atuh ngopi-ngopi heula kalem di dieu mah nangkring Mana kopina eh? Rubuh jadikan si madam telat di buhana. Mana pelit. Mesti aneh mana. Geus apa membae lah. Lain ya. Tadi di tempat-tempat urang kajawan teh si itu teh ngalamun wae. Beli mah coba serangan cenah gitu. Lain juga saya memang keur ngalamun nya mikiran barudak gitu pan ngomong nama cenah rek syuting di kancah TV gitu tapi janjina po mesti aja mah sok ayeuna geus hampir sabulan leuwih eueuh ka dieu. Gitu. Aslina. Lain ya. Ripe ayeuna teh ka mana? Keur zaman kieu mah saya rek ka mana deui atuh. Jangan gawe zaman kieu wari mah hese nu puguh mah karungkad saya. Iya, nu penting mah tuitian we. Mungkin kita boga meureun ayam milik mah. Tapi dipikir-pikir sekali seri urang mah ningali dinya teh terus urang.
Nah, berarti juga jeung urang sagala kumaha saking ngarti di dieu teh. Lain lamun cek si mami mah cenah ciga GLB gitu. GLB asa karek ngadenge kata-kata teh naon hartina eta. Teu apal Teu dia apa asalina ya menahan. ngalamun galau melamun bersama. Oh, si curigana si dengekeun ku aing di dinya mah. Kalau tadi si mami. Aduh, ngomongna dek kadar Rio. Tapi ada wae. Can jual jiji acan gitu doh. Kemana sih jelema teh? Weh, matun. Reka mana ditinggal itu nirusuh gitu tadi teh aduh cen teh reka mana? Reka mana? Eta sepuguh rek nyokot milik di kantor. Hei, hebat menang bagian. Beunang bagian alhamdulillah. Wah, gaya euy. Urang teh apa? Oh, atuh sok matun didoakeun nya. Ya, siap. Atuh tepikeun gaya kitu mah atuh menang bagian. Geus milik nama heueuh da kitu teh. Tapi urang iraha nya. Can milikna bener. Hehe. Naon deui? Nah, balik deui. Kodek nyokot ieu milik teh. Nya puguh sep ai sugan teh rek menang bagian teh kitunya berupa beas, minyaknya kos sembako kitu. Kalau kabi bere obat nyamuk, Bo? piraku di dia disebut hama atuh. Oh gitu. Dan kumaha eta di cima ciga anak kileun. Oh, terbalik pisan di dinya mah dasar panci hidung. Bo? Aduh, salah lieur kieu tadi di kantor teh balik we langsung ya. Aduh, Pi, naon mi? mama ning kararesal kieu, ning karareuheul ka tadi teh. Keul kunaon atuh ari di dinya? Keul ka tukang kebon, tadi dikirim ku papi ka rumah, geura Nah, bet bisa keul. cunihin ka mama, geura. Oh, cunihin. Heeh. Nah, bet bisa cunihin. Mama kita apa mimitina teh kumaha nya. Da ojol-ojol datang teh geura ngajak rurusuhan we ka mama teh kalau udah hansip. Kelak. Oh nya. Tadi keur di kantor teh ditelepon ku papi teh. Heeh. Ieu. Cik kumaha. Mang. Pami hujan, Heeh. pangajaitkeun. Arok ibu dunungan, Heeh. Terus sarang manukna asupkeun. Bilih hujan. atuh salah kitenya bet kudu sagala tutah-titah gitu. Atuh dasarnya si Mang teh. Jadi mama teh goyang saeutik tadi teh. Oh. Sore-sore kieu ngarokok nih ngeunah kieu. Aduh. Mantap. Mak, Sep, naon? kebenaran euy. Kebeneran naon di mana? Seuneu. Seuneu naon di mana? Urang mah teu mawa seuneu sok ngebodor wae. Eta seuneu cumental nih, pelit ah. Mana seuneu? Eta ieu dek nyeungeut ieu. Bodor. Ieu seuneu. Heeh, geus naon? Belegung kieu seuneu. Bodor. Oh, naon atuh? Rokok bodoh. Ho. Apa rokok eta teh? Oh, minum seuneu na.